Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimanambe ayana, alhamdulillah. Kalayan kudratillahi robbi qadarati nu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui. Sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang neraskeun hanca carita anu katunda dina judulning carita Jakarana. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amboros di Palihan, Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang teu kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabeberang nyatana ka Jakarana anu mana harita parantos bisa ngelehkeun si Jupri sabatur-batur samalah harita teh papendak sareng si Duki oge sareng anu jadi dununganana anu teu acan kanyahoan saha naminahnya. Kumaha atuh mitra lajenganana ieu carita? Sumangga langkung paos namah urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Juragan kumaha salira teu sawios-wios? Tanya si Duki bari melong kadununganana. Da puguh hariwang bisi kunanaon. Nya kuring mah teu kunanaon mang. Kan saukur wasungkul. Tapi kumaha ari mamang naha teu kunanaon. Walon dunungan si Duki malik tumanya. Samalah terus ngareret ka Jakarana anu harita keur nangtung hareupeun. Mang mah teu kunanaon juragan. Nanging anu katingalina rada repot masih Isro sareng si Oji. Nya syukur atuh ari mamang teu kunanaon mah kuring bunga. Soal si Oji jeung si Isro memang rada ripuh. Tapi keun bae engke lamun geus datang ka imah urang ubaran. Tapi alhamdulillah ayeuna urang sadarea geus salamet sarta rampogna geus kalabur. Punten. Ari Ujang teh saha? Nah geuning beut siga nu geus wauh jeung Bang Duki. Dunungan si Duki tumanya ka Jakarana bari neuteup siga nu hayang sidik kana rupa jeung tangtungan jajakan nu aya di hareupeuna. Sumuhun juragan. Nu mawi abdi mah tos kenal sareng Kang Duki mah. Walon Jakarana bari manggut panu neuteup ka dunungan si Duki anu sanajan kasebutna geus umuran. Tapi katingali menit tegep jeung wibawaan matak serab. Oh, jadi bener geus wauh ja. Nah wauh di mana kitu? Dunungan si Duki tumanya deui tapi samemeh Jakarana ngajawab. Celeungkeung si Duki miheulaan nembalan. Laras juragan, pun mang parantos kenal sareng ieu jajaka teh. Margi ti payun pun mang tiluan kantos pendak di lembur Cimanuk. Tapi tos lami eta oge aya panginten kana sataun anu kalangkung mah. Tah ieu jalmina anu parantos nulungan ka pun emang sadaya nalika waktos kengeng kasesah. Tak kitu juragan anu salaresna mah. Oh, jadi kitu nya. Syukur ari geus wauh mah. Ari ngaran Ujang teh saha? Urang mana jeung rek ka mana? Dunungan si Duki nanya deui samalah kituna teh teu weleh bari neuteup. Kawasna hayang bener sidik. Ditanya kitu Jakarana gancang ngawalon kalayan sopan. Wasta abdi mah pun Jakarana juragan. Walon Jakarana nyebutkeun ngaranna. Saha? Jakarana. Sumuhun telepat juragan. Jakarana.
Ceuk dunungan si Duki sakedapan terus ngahulang siga anu keur mikir. Sabot keur kitu serog nyimayang nyampeurkeun kitu deui si Isro jeung si Oji sanajan bari jeung rada rumanggieng oge bareng nyalampeurkeun. Breh katempo beungeut si Oji meuni garemep jeung geretihan tapak disiksa ku si Garong tea. "Aden, hehe, iya Kang Oji Aden." Ceuk si Oji solongkrong atuh ngajak sasalaman ka jakarana disusul ku si Isro. Gapari tadi tampanan ku jakarana bari seuri. "Kang Isro, Kang Oji, kumaha akang dua anda damang?" "Aya Aden, nya ari sadanina mah Kang teu damang. Tapi ari ayeuna mah jadi rada teu damang da puguh geus disiksa ku si Garong edan." Walon si Isro bari maksakeun nyerenge seuri lantaran manehna ngarasa bungah bisa panggih deui jeung jakarana. "Akang oge sarua Aden disiksa tak ku si Bedul teh. Ngan untung tadi kaburu ditulungan ku Neng Mayang. Tapi lumayan we awak maripuh." Ceuk si Oji bari ngareret ka Nyi Mayang anu keur nangtung gigireun. Tapi teu milu cacarita lantaran hatena jadi teu puguh rasa. Komo barang geus adu hareupan jeung jakarana mah. Nyi Mayang kalah terus ngahulang siga anu beak picaritaeun. Sabab manehna teu nyangka lamun di tempat eta bakal bisa panggih deui jeung saurang jajaka anu jadi panyileukan hatena. Ti barang paamprok di lembur Cimanuk. "Nyai, kumaha damang?" Jakarana tumanya bari imut panu neuteub ka Nyi Mayang anu katempo kawas rada samar pola. Kawantu hatena kurang teteg. "Alhamdulillah abdi mah pangesto. Kumaha akang sawalerna?" Nyi Mayang malik nanya bari neuteub ka jakarana. Solongkrong ngajak sasalaman sarta gap gancang di tampanan. "Alhamdulillah akang oge pangesto dina danget ayeuna mah." Jep harita duana najarem teh siga nu eueuh picaritaeun. Geuning sararea geus wanuh lamun kitu bah. Sareta kabeneran atuh urang ayeuna bisa amprok di dieu. Teteh lah siga nu geus meunang ngatur lamun kitu mah. Ari salira nyai teh saha?" Tanya dunungan si Duki panasaran hayang nyaho ka eta mojang. "Abdi mah pun Mayang juragan." Walon Nyi Mayang kalayan sopan lantaran serab ningali rupa jeung tangtungana anu katempo tegep gagah jeung ginding. "Oh, jadi nyai teh Mayang. Hatur nuhun atuh parantos ditepangkeun sareng salira. Bapa teh estuning kacida nganuhunkeunna kana sagala pitulung nyai anu tadi geus haat nyalametkeun dua pagawe bapa tina panandasa para garong. Sabab bapa mah teu bisa mantuan ngalawan, da puguh teu bisa gelut. Jadi bapa teh ukur nempokeun we tadi teh." Kitu cenah ceuk dunungan si Duki bari neuteub kana rupa Nyi Mayang anu katempo meuni geulis campernik matak pikaresepeun. "Teu sawios sami-sami nuhun juragan. Samali abdi ngaraos bingah wireh parantos ditepangkeun di dieu." "Nya puguh bapa oge bunga. Jang Jaka, bapa oge sarua rek nganuhunkeun ka hidep. Lantaran hidup geus nulungan nepi ka bapa kitu deui pagawe anu tilu bisa salamet. Samalah harta banda oge taya anu coceng. Dalamun ujang teu kaburu datang mah buah kubaha." Ceuk dunungan si Duki bari ngareret ka jakarana. "Sami nuhun juragan." Walon jakarana pondok. Mang Duki, ayu atuh ayeuna mah urang ka lembur heula sararea. Lantaran geus sore geuning ieu teh sigana mah geus leuwih ti asar. Ayu ujang nyai. Adena mah milu ka imah bapa urang neruskeun ngobrol di ditu. Anu dimaksud sangkan urang leuwih wanoh. "Hatur nuhun juragan. Mangga abdi mah sejang ngiringan. Nanging pami eta oge upami teu ngarepotkeun ku salira." Teu keur bapa mah teu ngarepotkeun. Samalah manuhun pisan lamun ujang daek mah. Hitung-hitung bapa mulang tarima ka hidep duaan.
Kumaha ari Nyai nah daek lamun milu ka imah bapa? Tanya dunungan si Duki bari melong ka Nyi Mayang. Barang ditanya kitu, Nyi Mayang rada ngahuleng lantaran asa tegenah da pugu manehna teh pangawak awewe. Piraku kudu milu kana abringan lalaki, kitu ceuk pikirna. Nyai hidup teu kudu ngarasa hariwang. Lantaran di imah bapa oge loba awewe mah jadi moal sorangan. Samalah aya kana sababaraha urang pagawe anu tugasna biasa sok ngurus imah. Jadi hidup ulah ngarasa sungkan jeung asa-asa. Keun wae da moal nanaon. Asa upami kitu mah mangga. Abdi saja ngiringan. Tah nya kitu. Hayu atuh ayeuna mah sararea urang ka lembur lantaran rada angkang keneh bisi burit teuing. Nya saenggeus kabeh sapu kitu mah bralbay atuh sararea ari ditinggalkeun eta tempat. Jakarana jeung Nyi Mayang milu naik kana kareta kuda anu dikusiran ku si Duki. Sedengkeun si Isro jeung si Oji ngiringkeun ti tukang. Mangsa alam harita beuki burit sora tongeret reang di sarada patembalan ditembak ku sora manuk anu rarici tinadahan. Paselang jeung sora suku kuda anu pating kotoprak saja jalan. Jakarana jeung Nyi Mayang kitu deui dunungan si Duki terus bae ngarobrol ngaler ngidul sagala dicaritakeun kawas anu geus loma. Kasugri kaum dangu teu kacatur lilana di jalan. Wanci sabada magrib antuk namah kareta kuda teh geus anjog ka hiji pakarangan imah panggung anu gede tur waweg. Jeung alus purwana oge katempo meuni lega. Rega tu eta kareta kuda teh eureun sarta jurut sararea tarurun. Jakarana jeung Nyi Mayang duanana rutret nitinan ka sabudeureun eta tempat. Anu katempona meuni garennaheun rasik estuning matak pi kabetaheun. Sajabati kitu di buruan imah teh caraang lantaran aya sababaraha lantera anu digantungkeun dina panyaweran. Si Duki, si Oji jeung si Isro harita geus ngoreleng ka pipir imah, maksud rek ngampikeun heula kuda ka istal sakalian rek beberesih. Ujang Nyai. Tah ieu saung bapa teh hayu geura urang ka jero. Dunungan si Duki ngajak asup ka sembahna. Sikepna someah matak pikaresepeun. Sumuhun mangga juragan. Mangga juragan atuh nuhun. Jakarana jeung Nyi Mayang ampir bareng ngajawab. Dunungan si Duki nya terus asup ka jero imah sarta dituturkeun ku nu duaan. Kituna teh bari teu eureun rutret nitenan kana kayaan. Anu memang kacida mata kelok anu nempok. Da puguh atuh kakar harita ningali kayaan di jero imah anu sakitu alusna. Jakarana jeung Nyi Mayang nepi ka arah lohok mata simeuteun. Ret kana paparabotan katingalina meuni aralus. Korsi tamu kawasna meuni empuk diamparan kual ketip anu kandel. Kitu deui lomari kaca pinuh ku rupa-rupa paparabotan anu aralus jeung marahal. Ret ka pojok imah breh aya bupet hias anu dijieun tina kai jati. Katempo meuni herang ti luhurna ditundaan ku kembang anu sareger. Sedengkeun dina bilik digantungkeun kaligrafi anu sisina diukir katingali meuni alus pisan. Ujang Nyai sok mangga caralik. Cingsal sewe lah di dieu mah ulah asa-asa datu aya sasaha salian ti bapa jeung para pagawe. Ceuk dunungan si Duki ngalieu ka Jakarana jeung Nyi Mayang. Mangga juragan hatur nuhun. Walon Jakarana terus gugek tapi bari rada asa-asa. Ningali kitu Nyi Mayang oge nurutan sedengkeun panonna tuluy rarat reret nitenan paparabotan imah anu aralus mata kresep.
Samalah hatena kabita hayang ngabogaan imah anu kawas kitu. Ujang Nyai, ke bapa arek ka jero heula nya. Mangga juragan. Leos dunungan si Duki ka jero kebat ka tukang. Rek ngabejaan badegana sangkan nyadiakeun susuguh keur tamu. Sedengkeun Jakarana jeung Nyimayang duanana dari uklina kursi nungguan anu boga imah. Tekung silila jol aya 2 urang awewe tengah tubuh anu saurang nanggeui baki dieusi ku cai sateko jeung cangkirna. Sok atuh ditunda dina luhur meja di hareupeun semahna. Sanggeus kitu sok anu saurang deui nunda baki anu pinuh ku lalauhna rupa-rupa sagala aya ngabarak dina meja. Aden neng mangga atuh dilaluut bari ngantosan juragan. Ceuk si bibi anu mere susuguh bari ngareret ka Jakarana jeung Nyimayang. Mangga bibi hatur nuhun. Geus kitu leos si bibi jeung baturna ka tukang. Maksudna rek neruskeun deui hanca pagaweana. Ari Jakarana jeung Nyimayang eueuh anu cacarita. Duanana jarempe bae lantaran rek nginum jeung barang dahar oge rada asa-asa. Heuleut sawatara waktu torojol anu boga imah nyampeurkeun katingalina geus mandi sambalah geus disalin ku baju anu bersih. Hai geuning kalaga harulang. Sok atuh mangga ngalaleueut Ujang Nyai. Ceuk bapa oge ulah asa-asa di dieu bah. Anggap we atuh di imah sorangan. Eta susuguhna geuning kalah diarantep. Ceuk anu boga imah bari melong kana susuguh anu ngabarak dina meja. Hatur nuhun juragan. Sumangga atuh ditampi ku abdi. Nya sok atuh kadinya tong kalah diarantep wae. Sok manggane ngaleueut. Peperieun anu sae mah teu aya. Ceuk nu boga imah geus pok deui nawarkeun susuguh. Sikepna somea hade kasemah paromana bear marah mai kawas anu bungah kata tamuan teh. Nya ari geus ditawaran kitu mah teu hararese Jakarana jeung Nyimayang pating ragamang kana cangkir anu dieusi ku cai enteh anu hadeut keneh. Sarta kaambe meuni seungi regot-regot ngarinum samalah anu boga imah oge harita milu nginum. Terus barang dahar maturan semana sangkan teu asa-asa. Bareng jeung kitu torojol si Duki, si Isro jeung si Oji tiluana geus marandi. Saterusna gukek Dariuk dihandap. Hai nah make jeung Dariuk dihandap. Di luhur kadinya Dariukna pan kursi oge lega kene. Sarta diukeuneun kursi teh lain tempoeun. Teu sawios juragan abdi mah. Tiluan dihandap we margi ari diuk dina kursi teh sok asa teu betah. Da puguh teu biasa. Walon si Duki bari nyerenge seuri. Sumuhun juragan samalah abdi masuk asa arat teuy. Ceuk si Isro milu nimbrung. Dasar maraneh masuk araya aya wae. Manya diuk dina kursi make jeung aratul sagala. Tapi nya sok bae atulah kumaha geunahna we. Diuk mah rek dihandap pe krek dina kursi pe kumaha maraneh. Kitu ceuk dununganna bari seuri. Geus kitu ngareret ka Jakarana. Puguh bapa teh ngarasa panasaran ka Ujang teh. Sarta hayang nanya sakali deui. Naha saha ngaran Ujang teh jeung ti mana asal? Tanya anu boga imah nanyakeun deui ngaran ka Jakarana. Kituna teh bari jeung neuteup nyidikeun kana rupana. Ditanya kitu geuwat Jakarana ngawalon, munggu hate jadi ngarasa heran. Ceuk pikirna apan ngaran mah tadi geus disebutkeun. Nu mawi wasta abdi teh pun Jakarana juragan. Pamikawit mah ti Pasir Nangsi sakumaha nu tos disebatkeun tadi. Ngaran Ujang teh Jakarana. Asal ti Pasir Nangsi. Leres juragan. Ari ngaran indung jeung bapa hidup saha? Nya pamipun bapa mah wasta nabah dirga. Pun biang katelahna Amburasti tah kitu juragan.
Walon Jakarana nyebutkeun ngaran indung jeung bapa kukutna. Anu boga imah ungut-ungutan ngadenge kitu teh. Bari teu leupas neuteup ka eta jajaka kawas anu bener-bener hayang sidik pisan kana rupa jeung dedegana. Jang, saha anu mere ngaran Jakarana kahidap? Naha Bahdirga? Pami anu masih hanami ka abdi mah pun biang juragan. Oh, jadi dibere ngaran Jakarana teh Wamburas tija. Sanes juragan. Or, nah bet sanes. Apa Namburasti teh indung ujang cenah? Cek dunungan si Duki, tumanya deui lantaran hatena jadi ngerasa heran. Samalah Nyi Mayang, si Duki, si Isro jeung si Oji anu harita keur ngabandungan sarua heran. Sanes juragan. Margi Amburasti mah sanes biang abdi anu asli. Oh, jadi ujang teh anak kukut lamun kitu mah beurnya. Sumuhun laras juragan. Terus saha atuh ari indung hidup anu asli? Ceuk anu boga imah beuki tetelepek. Nanyakeun ngeunaan indung Jakarana nu asli. Barang ditanya sarupa kitu. Jakarana ngahuleng sabab ngarasa bingung. Ceuk pikirna naha mending caritakeun atawa ulah. Lamun anu sabenerna manehna keur neangan raratan indung jeung bapana. Jakarana ngagerentes dina jero hatena. Ayae nasaha ieu jelema teh? Naon maksudna make jeung terus nanyakeun indung aing? Estuning mata keran. Tapi naha caritakeun kitu atawa ulah? Ah, mending caritakeun sugan bae aya mangpaatna. Kitu ceuk gerentes hate Jakarana dina mangsa harita. Jang, kunaon beut kalah terus ngahuleng? Sok teu kudu asa-asa lamun aya anu rek dicaritakeun sok atuh gerapok. Nya tapi lamun sakirana ngerasa kabeuratan teu kudu da bapa oge moal baksa. Ceuk anu boga imah bari teu leupas neuteub. Hate beuki panasaran hayang keur nyaho kana asal usul eta jajaka anu sabenerna. Nu mawi kieu ieu teh juragan anu salaresna mah. Mitra kaum dangu teu asa-asa deui barabat Jakarana harita nyaritakeun kasang tukang kahirupana. Di barandungan kunu sakur araya didinya sakabehna ditetek eueuh anu kaliwat. Teu dikurangan teu dileuwihan estuning saujratna sakumaha anu geus dicaritakeun ku bapana Bahdirga ti heula. Tapi ari ngeunaan kongkorong titinggal indung namah ngahaja teu dicaritakeun. Lantaran didinya loba jalma sejen sok sieun bisi aya jalma nu hayang mibanda kana eta barang. Kawantu eta mah barang penting jeung gede pisan hargana. Tekung silila Jakarana rengse cacaritana. Tah janten kitu juragan anu salaresna malalakon kahirupan abdi teh. Ceuk Jakarana sanggeus rengse ngadadarkeun ngeunaan lalakon hirupna. Ari anu boga imah barang ngadenge kana sakabeh caritaan Jakarana anu bieu dipedar. Keur sajongjongan mah terus ngahuleng. Hate jadi rusras ka jaman baheula. Inget kana kajadian dina mangsa sawatara puluh tahun ka tukang anu geus lila kaliwat. Tapi sanajan kitu teu bisa poho rengha patu narik napas panjang. Kitu nya lalakon kahirupan ujang teh. Leres kitu juragan, numutkeun pun bapa mah. Jadi hidup lunta ti pasir nang si teh lantaran keur ngalalanan neangan raratan indung jeung bapa nu asli. Sumuhun juragan, nyaeta pisan margina abdi lunta ngalalanan teh. Sajabi ti milarian luang sareng pangalaman, abdi teh nuju maluruh raratan anu janten sepuh. Mugi abay aranjeunna tiasa kapendak. Walon Jakarana bari neuteub. Juragan anu boga imah ungut-unggutan. Sedengkeun Nyi Mayang, si Duki kitu deui baturna saurang oge taya anu milu cacarita.
Aranteng bae pogot ngabarandungan kana gunem caturna Jakarana jeung anu boga imah. Ujang, lelakon anu bieu dicaritakeun ku hideep. Lamun dilenyepan mah beut asa sarua jeung lalakon kahirupan bapa. Ngan ari bedana anu diteangan ku bapa masa urang awewe jeung anakna. Samalah geus lila pisan teu kanyahoan kumaha nasibna sarta di mana ayana. Oh, janten kitu nya juragan. Nanging saha atuh istri anu nuju dipilari teh? Sarengna deui kumaha ngawitana duwi katiasa kitu? Ceuk Jakarana malik tumanya. Ieu Jang, istri anu keur dipaluruh ku bapa teh nyaeta bojona lanceuk bapa. Ngaranna Nyimas Laraningrum, saurang istri anu geulis sarata bisa disebut panggelisna di zaman harita mah. Walon dunungan si Duki. Barang ngadenge kana eta ngaran, Jakarana ngaranjung. Ras inget kana lalakon anu geus dicaritakeun ku Bahdaroji jeung Ambu Irah. Tukang parabot teh anu mangkukna di lembur Cikoneng anu harita kungsi cacarita. Ngeunaan dununganna baheula. Jakarana jadi panasaran hayang nyahon saha atuh eta lalaki anu aya di hareupeun manehna teh. Anu kasebut dunungan si Duki. Rupi anu salajengna kumaha juragan? Ari anu sabenerna mah panjang caritana teh jeung batak sedih. Walon dunungan si Duki terus rumenghap narik napas bangun berat. Nempok kitu Jakarana asa beuki panasaran. Samalah si Duki jeung baturna kitu deui Nyimayang anu keur milu ngabarandungan sarua jadi ngarasa panasaran hayang nyaho kana lalakon anu kaalaman kuno boga imah. Nyaeta kieu eta teh Jang. Keun ku bapa urang caritakeun ari harayang nyaho mah. Itung-itung ngarah panjang ngobrol we ieu mah. Sumuhun mangga juragan. Teu talangke mitra. Darekdeg anu boga imah ngaguar sakabeh pangalaman hirupna. Anu kajadianna dina sawatara puluh taun katukang dina mangsa manehna keur ngora. Sakabehna dicaritakeun eueuh anu kaliwat jeung eueuh anu disumput salindungkeun. Sarta teteh lah caritana teh beut akur pisan jeung anu dicaritakeun ku Bahdaroji jeung Ambu Irah teh heula. Nya puguh atuh ayeuna Jakarana boga kayakinan. Lamun lalaki anu aya di hareupeuna teh tayalian ti jayarana dudungan Bahdaroji anu keur dipaluruh ku manehna teh heula. Tapi harita teh kaburu kapegat. Lantaran Jakarana kaburu amprok jeung Ki Badrowi saterusna tarung nepi ka manehna asor. Tah kitu Jang lalakon anu karandapan ku kula warga bapa teh. Es tuning matak sedih. Sok sanajan kajadianna geus ampir aya kana 25 taun anu kaliwat. Tapi bapa teh saeutik oge teu bisa poho. Kitu ceuk dunungan si Duki. Sanggeus narengseng ngadadarkeun sakabeh caritana. Renghap narik napas samalah terus istighfar ngusap beungeut. Gambaran hatena anu keur nalang sajelas katempo dina paromana. Jep atuh sajongjongan mah taya anu cacarita. Jakarana jeung anu sejen jarempe milu ngarasakeun kana kasedihna. Juragan, hapunten abdi teh bade ngiring tumaros. Ceuk Jakarana. Sanggeus seuleut sawatara waktu ngamimitian deui cacarita. Sok bae atuh Ujang rek nanya mana harek nanya naon. Juragan, kumaha carios anu salajengna? Naon anu karandapan ku bojona Juragan Ranawijaya? Ti saatosna aya kajantenan tarung sareng komplotan eta rampog teh. Nanging hapunten saupami abdi seueur tumaros,
Margi abdi teh janten ngaraos panasaran? Tanya Jakarana lantaran hayang nyaho kana nasib Nyi Laraningrum. Kieu eta teh Jang. Harita basa aya kajadian tarung rongka. Bapa diparentah kudu jadi lanceuk sangka ninggalkeun eta tempat bari mawa Nyi Laraningrum. Lantaran salempang ku kasalametana sabab harita teh keur kakandungan. Tah didinya emah terus bae atuh bapa teh indit samalah nepi ka ngalaman asruk-asrukan ka jero leuweung. Tapi terus diarudag ku maranehna nepi ka bapa teh tarung bebeakan. Cindekna mah ngalawan sabisa-bisa pikeun melaan nyawa bapa jeung nyawa Nyi Laraningrum. Sarta nepi ka ngalaman tatuparna. Saterusna Nyi Laraningrum harita teh dititah lumpat pikeun nyalametkeun diri. Tah tidinya bapa teh geus teu nyaho deui kana nasibna. Lantaran bapa sorangan geus teu inget kana nanaon. Samalah inget-inget geus diimah harita teh dibarawa ku urang lembur anu haat narulungan ka bapa. Tah kitu Jang, nepi ka ayeuna bapa teu nyaho kana nasibna. Lantaran geus dipaluruh ka mana-mana oge lebeng Nyi Laraningrum eueuh pisan bejana. Hawatos teuing atunya juragan. Mangkaning anjeunna teh nuju ngandung. Kumaha nasib jabang bayina? Ceuk Jakarana. Hatena ngarasa sedih jeung nalangsa. Nya puguh kitu pisan. Geus leuwih ti 10 taun bapa teh maluruh Nyi Laraningrum jeung jabang bayina. Tapi weleh teu kapanggih puguh matak sedih keur bapa maeta teh Jang. Saupamina Nyi Laraningrum salamet sareng aya keneh di kieuna. Tangtos anjeunna teh tos ngalahirkeun nya juragan? Tanya Jakarana bari neuteup. Nya tang tuwe atuh geus ngalahirkeun. Sabab geus 25 taun katukang kajadianna eta teh. Lamun aya mah geus pasti anakna oge geus sawawa. Nya lamun pareng lalaki sigana umurna moal jauh jeung ujang. Matak ti mimiti bapa nempo rupa hidep. Bapa teh beut boga pikir lamun ujang teh anak lanceuk bapa. Kang Ranawijaya jeung Nyi Laraningrum. Sabab rupa jeung tangtungan ujang ampir sarimbag pisan. Samalah apan ujang sorangan keur maluruh raratan indung jeung bapa. Tapi hanjakal aringan saukur dumasar kana rupa mah teu bisa nangtukeun bener jeung henteuna. Sabab sagala rupa oge tangtu kudu dibarengan ku saksi jeung bukti anu kuat tur ngayakinkeun. Ceuk juragan anu boga imah nyaritana daria pisan. Bari neuteup ka Jakarana anu ceuk nurutkeun titingalian memang bener sarimbag jeung juragan Ranawijaya anu jadi lanceukna. Tapi hanjakal teu bisa mastikeun bener jeung henteuna. Sumuhun dares juragan. Tangtos kedah aya buktos anu kiat. Nanging naon atuh anu tiasa janten buktosna teh? Jakarana tumanya deui bari neuteup. Hatena kebek kurasa panasaran. Kieu eta teh Jang. Baheula dina poe kajadian basa bapa jeung Nyi Laraningrum diudag-udag ku komplotan garong. Harita bapa nempo lamun Nyi Laraningrum teh make kongkorong emas anu digagantelan ku batu berlian anu rupana bulao. Eta perhiasan teh alus pisan jeung deui pasti moal aya anu boga. Sabab eta barang teh kasebut mahal hargana sarta ngan ukur aya hiji minangka tanda kacinta Kang Jakarana Wijaya ka saurang istri geulis anu paling dipika cintana nyaeta Nyi Laraningrum. Tapi kacidahan jakal lanceuk bapa jeung bojona teu lila babarengan. Barang ngadenge caritaan kitu.
Nya puguh bae Jakarana ngaranjug geras inget kana kongkorong titinggal indung natea. Sajongjongan Jakarana ngahuleng jajantung naratug tutunggulan hatena tagiwur tepuguh rasa. Samalah beungeutna oge katara sepada puguh bakat kurewas. Tapi bari jeung bunga lantaran lamun bener kitu nya geus tangtu Juragan Rana Wijaya jeung Nyi Laraning Rum teh moal salah deui nyaeta pisan indung jeung bapana nu keur diteangan ku manehna salila ieu. Ai kunaon Jang? Geuning kalah terus ngahulang. Ditanya kitu Jakarana teu ngawalon. Tapi kalah terus rumpu rampa kana jero saku kampretna. Teu lila ku siwel Jakarana ngaluarkeun bungkusan leutik anu ku batu. Ditanya kitu Jakarana teu ngawalon, tapi kalah terus rumpu rampa kana jero saku kampretna. Teu lila ku siwel Jakarana ngaluarkeun bungkusan leutik anu ku batur mah can kanyahoan eusina. Barang nyaksian tingkah polahna sarupa kitu. Sakur anu araya di dinya ngarasa heran, da puguh acan ngarti kana maksudna. Jadi ngan ukur marelong di barung ku hate anu panasaran. Sanggeus eta bungkusan leutik aya dina leungeunna sora atuh diasongkeun ka juragan anu boga imah. Naon Jang eta teh? Tanya nu boga imah bari melong kana bungkusan anu disodorkeun. Mangga juragan. Saena diuningakeun bae ku salira. Walon Jakarana kop atuh bungkusan dicokot, keur sakedapan mah terus diulak ilik bari ditetenan. Hatena jadi ngarasa panasaran, kitu deui si Duki jeung baturna Katut Cimayang, sarua maranehna oge panasaran hayang geura nyaho kana eusi eta bungkusan. Saenggeus sawatara waktu bungkusan dibuka. Breh eusina katempok ku sararea. Tapi can sidik naha naon anu jelasna. Nya terus eta barang teh dicokot samalah dijungjungkeun. Barang breh tete lah geuning eta teh kongkorong emas anu digagantelan ku batu anu rupana bulao. Ningali kitu sakur anu araya di dinya kabeh aralohok. Eueuh anu cacarita terus marencrong kana eta kongkorong anu katempo herang estuning alus pisan batuna gugurilapan. Kasinaran ku cahaya lampu cempor anu ngagantungnya angan tengah imah. Juragan anu boga imah harita terus bae nitenan eta kongkorong kalayan apik jeung taliti. Tesrikna digular digilir ditatap diusap lantaran hayang yakin kana eta barang anu ayeuna aya dina leungeunna. Nya saenggeus aya kana sawatara waktu. Ret ka Jakarana. Ujang, Bapa rek nanya sarta jawab anu jujur. Ieu kongkorong meunang ti mana? Nah beut aya dina leungeun Ujang. Tanya juragan anu boga imah, sorana kadenge rada ngageter. Juragan, eta barang teh pamasihan pun biang anu asli. Anu kapungkur dititipkeun ka pun Bapa Bahdirga sateu acana anjeunna ngantunkeun alam dunia. Tah kitu agan. Walon Jakarana ngajawab kalayan jujur. Oh jadi ti Bahdirga ja. Leres kitu pisan telepat. Walon Jakarana jantungna beuki ratug deg-degan. Ujang, Bapa geus moal samar deui. Ieu barang teh tangtu bogana Nyi Laraning Rum. Samalah kawasna geus moal salah lamun hidup teh pasti anak Kang Rana Wijaya jeung Laraning Rum. Lantaran lamun ditengetan tina rupa ngaranjeng tangtungan kitu deui lalakon kahirupan anu tadi geus dipedar. Ditambah deui ku ieu barang geus mangrupa bukti anu kuat yen hidup teh alo emang anu salila ieu keur diteangan. Barang ngadenge caritaan kitu, Jakarana mending ngaranjung. Hate tagiwur teu puguh rasa. Nya atoh sedih jeung nalang sarupa-rupa campur aduk ngajadi hiji. Awakna nepi ka ngeleper dadana renghap ranjug sabab ayeuna mah geus moal salah.
Eta lalaki anu boga imah teh geus pasti mangna Jayarana. Jeung Jakarana Kasep, Kunaon bet kalah ngahulang? Yap kadieu ieu teh mang hidup Jayarana. Bagya yang sanggeus sababaraha puluh tahun ayeuna urang bisa panggih. Alhamdulillah ya Allah anu maha agung. Alhamdulillah ya Allah. kitu caritaan juragan anu boga imah anu tayalihan ti Jayarana. Sorana dumareda cimata murubut maseuhan pipi. Hatena pinuh kurasa bagja lantaran ayeuna geus bisa panggih jeung alona anungan hiji-hijina. Anu tangtu bakal neruskeun rundayan kulawargana. Nya saenggeus ngadenge caritaan kitu tinu jadi emangna. Harita keneh Jakarana terus ngarontok. Brunyuuh kana lahunan terus cerik ngagukuk hatena ngarasa bungah jeung bagja. Sok sanajan moal bisa panggih jeung indung bapana. Tapi ayeuna mah Jakarana geus amprok jeung emangna sarta jelas asal usulna. Mang, ieu abdi Jakarana nyanggakeun sembah pangabaktos ka salira ti luhur sausap rambut ti handap saibas dampa. Neda dihapunten ti lahir tumakaning batin. Wirehnya nembe ayeuna urang tiasa dipendakeun. Alhamdulillah ya Allah, akhirna mah geuning abdi teh janten terang kana asal usul kahirupan abdi. Ceuk Jakarana nyarita narada pegat-pegat. Duanana harita ngarasa bagja awakna dirangkul bari diusapan kuno jadi emangna. Bangun anunya pisan. Ari si Duki, si Isro jeung si Oji kitu deui nyimayang harita arolohok bengong. Saurang oge eueuh anu ngomong sakabehna ngarumbar cimata milu bungah jeung bagja ka Jakarana. Kitu deui ka emangna. Anu ayeuna bisa ngumpul ngariung deui sanggeus sawatara taun lilana papisah. Sareta sararea teu nyangka lamun bakal kitu buktina. Tekung si Lila. Duanana leler kasedihna. Jakarana dicengkatkeun tuluy seuna diuk deui cara tadi. Ayeuna mah hatena geus teteg kasedihna geus ngurangan. Geus jang, cukup sakitu oge cukup nembrakeun kasedih jeung kabogah bah. Sarta teu kudu terus ngumbar cimata da ayeuna mah geus puguh hidup teh anak Kang Rana Wijaya anu geus lila dipaluru ku embang. Sarta ayeuna urang geus panggih samalah kayaan hidup geus jelas asal usulna. Jadi ayeuna mah urang tinggal kudu syukuran kanu maha kawasa nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kulantaran kawasana anjeuna urang ayeuna geus bisa ngumpul ngariung deui. Sumuhun mang leres. Alhamdulillah ya Allah anu maha agung. Ieu pisan anu ku abdi disuhungkeun siang kalayan wengi teh. Hatur nuhun ya Allah. Ceuk Jakarana ngucap syukur tuluy namprakeun kadua dampa leungeunna ka luhur. Diturutan ku sakabeh anu araya di dinya marilu bungah jeung bagja ka Jakarana. Duki, Oji, Isro. Kitu oge sareng Neng Bayang. Tah kitu geuning sacara teu disangka-sangka dina poe ayeuna kuring bisa ngariung jeung anu jadi alo. Anu geus lila pisan diteangan tapi teu kapanggih. Tapi ari geus nepi kana waktu nincakana mangsana mah tete lagening teu hese anu diteangan teh bet nyampeurkeun sorangan. Tah kulantaran kitu kuring ayeuna kacida pisan ngarasa bungah jeung bagja anu taya hinggana. Ceuk juragan Jayarana bari ngareret ka si Duki jeung baturna kitu deui ka Nyimayang. Anu ti tadi teu kadenge sorana saurang-urang acan. Ya tu alhamdulillah juragan abdi ngiring bingah ka salira wireh ayeuna tos tiasa ngumpul ngariung deui sakulawargi. Kitu deui ka Aden Jakarana kang ngiring bingah.
sareng giring bagja aya kutu sangka geni ngaden teh ayeuna janten dunungan akang tiluan sarta akang janji saja satiasa tuhu ulun kumaula ka salira sareng ka juragan. Ceuk si Duki kalayan Daria. Solongkrong ngajak sasalaman tanda ngawilujengkeun ka juragan Jayarana jeung ka alona Jakarana. Anu mangsa harita keur manggih kabagjaan. Samalah lain si Duki hungkul. Si Isro si Oji sarua milu ngawilujengkeun. Terus gupgap sasalaman marilu bunga paromana katara marahmai. Anyen wilujeng, akang oge ngiring binga ka salira sareng ka juragan. Sami aden alhamdulillah akang oge ngiring bingah juragan. Wilujeng nyagan. Kitu ceuk si Isro jeung si Oji suka seuri bungah galumbira. Sok sanajan tadi geus meunang panyiksa ti garong tapi ku ayeuna mah kanyerina ngaradak teu karasa lantaran kabebenyokeun ku kayaan. Sajabat ti kitu awakna oge kawilang kuat ku sakitu mah. Lantaran kasebut geus biasa kawantu ti baheulana tukang gelut. Nuhun Mang Duki, Isro kitu deui Oji syukur alhamdulillah dina poe ayeuna kuring keur manggih ka bunga anu kacida gedena. Walon juragan Jayarana paromana marahmai. Kitu deui Jakarana oge sarua. Kang Duki, Kang Isro sareng Kang Oji. Hatur nuhun nya Kang. Ceuk Jakarana bari seuri. Sabot keur kitu. Solongkrong nyimayang harita ngajak sasalaman ka Jakarana jeung ka juragan Jayarana. Sarua hatena milu bunga. Kang Jaka wilujeng, abdi ngiring bingah ka Kang sareng ka juragan. Ceuk nyimayang bari imut panonna neuteup ka Jakarana. Hatur nuhun Nyai. Alhamdulillah akang ayeuna tiasa kumpul ngariung deui sareng pun paman. Jawab Jakarana. Gap harita duanana sasalaman. Nyimayang hatena ngadadak teu puguh rasa. Da puguh atuh manehna teh boga hate kadua leutik ka eta jajaka. Tapi duka teuing ari Jakarana mah da kawasna teu pati mikiran. Sikepna angger biasa sawajarna. Lantaran dina jero hatena geus ngancik saurang mojang anu salilana kapicam-cam anu tayalian ti Nyi Arum Renggani anu geus mampu ngarebut hatena. Wilujeng juragan, abdi ngiring bingah ka salira. Nuhun Nyai Geulis nuhun. Puguhnya babat teh keur manggih ka bunga. Lantaran salila ieu mah hirup bapat teh estuning asa hambar. Jawab juragan Jayarana teu weleh seuri. Sababnya karek harita ngarasa meunang ka bunga jeung kabagjaan anu sakitu gedena. Da salila ieu mah hirupna biasa bae sok sanajan kasebutna loba harta banda. Tapi da ari teu boga kulawarga mah hirupna asa hambar. Estuning cuang cieu ngan ukur sorangan. Duki Oji Isro sok kaditu geura ka tukang buru bejaan sakabeh pagawe. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosanna wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.